Kancing besi atuh. Jauh-jauh. Kerincing wasi Kancing Jaya Kancing Cetet Kancing Jaya Kancing Jaya Badalungan Badalohor. Allahu Akbar Allahu Akbar. Oh shit. Halus. Lecar waktuna. Ngarasya Badalungan Surya Pringga Surya 16. Temenang Surya Pringga Bayu Putu aing jelema rayud kanyud Bayu Putu lain rayud atuh. Jauh-jauh. Bayu Putu ngaran kaula Bima Putra anak si Bima Putra Bima Ungjila Jauh. ilai kawa Ungjila mingkop. Auduh. Tapi omongan Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Randa cekek aden. Naosya nah apa teh Ibu Tobil cin Arimbi Raja lain ada teh jauh atuh ningali we kana jauh Bungar lain sok sia sok Ibu Tobil Arimbi Ratu Panggagahna lain jauh lain gitu Arimbi Sakti lain meni jauh lain Arimbi Panggelisna lain bebas teke aden mau aing disiksa teh atoh lain atuh itu menurut Arimbi Suta cabang Tutuka sok naon mungkin ngambek aya kasieun cabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto cekek jaga naonana sami maju lancega kabogohna bener aing nyawa si Bima sampean lain anakna putrana itu belenggu aing ge nyaho si teh inte ti asdina nya hutang pati bapate hutang wirang beurang maju musik sia halibot haling sawies ku abdi jelema kieu haling nikah sia goblok permios kan ini mudah-mudahan sing hasil ya kadia wani mah aduh paredong gerak aja ya benang si kurang ajar malegok teu geuna jauh kene jauh sabaraha pudunan deui 2 seri napas goblok keburu bea babuk timbang Tinu Agung sia babuk si tarik hutang pati bayar pati hutang wirang bayrang modar sia tarik tunggal tengah teh bentak atuh kasaha keunana bi teh kadunungan doy semerono kagan kagan we teh
lamun dek deungeuh teh mah tong peureum sia. Bentar tuh. Beunang Kang, Benang. Babuk. utang pati bayar pati. Sing tari. Utang wirang bayar wirang. Sing tari. Mangsana ayeuna Aduh. pikeun di teungeuh ku aing ulah asa-asa. Deungeuh. Aing teh geuleuh-geuleuh teuing ka sia teh. Bawa ke dia. Utang pati bayar pati. Utang wirang cing tarik ditarik. Lapur Hayang sabaraha jeung nu gelo. Semak kabeh hatur kula. Geuning nyanak panah. Tingali dina rungkun-rungkun ringui keneh. Nanakeun ieu siluman silmin. Daek teh usung esangna para Kurawa jalma nu diburuhan. Nya, jom. Atos kuak dikeka penakuan. Aya nu ditewak buta saurang nemeh teh. Kumaha teh? Pengakuanana heuh cenah aing teh dititah neangan Pandawa. Oh, tuh geuning. Eta geuning. Di antarana cenah saha nu diteanganana Citrayuda, Anggada. Geus tong ditulis. Jauh. Tina hiji panah bakal datang puluhan panah. Urang usir eta jurig. Nya ramana we. Juragan Abimanyu dina eta nyepeng panah jeung Gonewa. Pres pisan kula. Sokot Gonewa. Dah. Raketak kaluhur. Caka panah buntutna kaitkeun. Tiket ceng teh. Eta saraetanya kaburu leupas. Eta. Percis ramana. Wah, Bang Sumantri. Waduh, Bang Sumantri keur gagah gitu mo. Raden Putra Bang Sapatu Kulit. Cibaruyut. Siapa tuh Ti Cibaduyut. Bakat tingku kekeh. Nepi ka ditu. Aduh, eta senjata mah. Tingali aing. Senjata warisan ti Pangeran Diponegoro. Ieu teh warisan ti almarhum Darso. Iya, Papatong. Alah. Berang maju ka lohor Papatong koneng enteup naregang. Geter jangjang kawas anu ngagupayan. Si horeng manehna keur kabur. Si horeng tahu Sumedang. Jauh. Alah. Tingalikeun senjata aing. Awas, si geuna. Bas.
kulan nuhun ujang damang kulan wah semua maje ucu nuhun ari sehat mau kulan nya kitu teh ngaran-ngaran maje madacu kadang-kadang we kadang sehat kadang teu damang ya Pak da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae da papasangan wah atuh di dunya cager gering bunga seuri ceurik eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupannya ucu atuh kan tenan wah dina wengi ieu ucu kapeto aduh usaha wa kedah ngagejeraknya eta di lapang bola Pangalengan sumohon wa di Pajagalan dina raraga mi eling hari ulang tahun Republik Indonesia anu ka-62 sumohon Dirgahayu Indonesia negara urangnya cu Dirgahayu boga ulah benang dijajah deui ujang ulah kasorang deui dijajah teh wa da kabayangkeun sangsara jeung balangsakna kolot-kolot urang baheula iya tuh kan tenan usaha teu lancar sageunahna ge dijajah wa cu sabab naon pan hikmahna mah ayeuna ujang laras moal bisa riung mungpulung kieu urang sararea nya cu tanpa merdeka tanpa kemerdekaan wa ulah nu mawi dek teu disyukurkeun kumaha atuh kan tenan wa urang ngadoa heula ka para karuhun anu parantos gugur di medan tempur Perlaya di medan Danalaga anu parantos pati di medan jurit sah wa mangga anu kiwari parantos aya di alam barjah mugia aranjeunna sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah nya cu amin amin atuh ayeuna seueusiwi anu ngeusian ieu kamerdekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cing ngagedur deui nya ujang tah eta nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji sumoh eta wa teu aya sanes bulan ku getolna urang ka kebon ku getolna usaha getolna tani wa disiplin hirup sumohon mayar pajak mayar da ai berjuang teh ucu lain mangul bedilwu sanes aya alam merdeka kudaek bebersihna berjuangnya boh di buruan boh di mana-mana nya cu sumohon oke dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan ujang sae mangga wa hirup ulah rek pagirang-girang tampian angur urang paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan antara urang jeung urang gotong royong deui kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di ieu nagara supaya nagara kuat supaya sabab naon sapu oge pan leupas tina sabeungkeutan mah paburing cai wa hese nya ujang numawi teu weleh we umajak wa kasadayana warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara laras kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet sumohon amin wa gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan jadi we manunggal wa nyaeta urang sarerea anu ngabogaan nagara anu sakieu keur harenghengna cu kan tenan harengheng ku dedengean da eta keur pajeuna pajejeut anu teh wa ulah pajejeut ku dedeleuan laras rupa-rupa kejadian komo geuning aing ngadenge dina TV mah boh berita boh tek-tek bengek teh ku hanteu ujang meni mata karareueung wa tensi kriminalitas ayeuna ngaronjat wa geuning akibatina naon eta teh sawatara nyaeta budaya-budaya urang geus ampir dieuweuhkeun ujang geus cul dog-dog tinggal igel wa ari budaya teh lain wayang golek ngungkul lain calung lain reog ari budaya teh nyaeta hiji bahasana urang teh ngabogaan basa ngagaduhan bahasa atuh ulah-ulah diruksak
katiluna nyaeta urang teh ngabogaan aksara Sunda basa Sunda Ciri ulah khas. gengsi ngomong dina basa Sunda ciri khas masing-masing kuatkeun global nama cenah geuningan dina bahasa Al-Qur'an lamun urang ngaganggu atawa ngarobah Quran teh dosa ka bina-bina atuh da basa sorangan oge aya dirusak mah dosa da ngabogaan nya cu sumuh sabab eta teh budaya nu pangkolotna bahasa teh ciri khas masing-masing nu mawi martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana laras mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana iya tuh kan tenang sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban wah bu ieu ti koro meuni hese anu tangtos atuh wah lah tina panas kana tinggi cing atuh panggieunkeun Cipanas aing pangadamakeun Cipanas bulan awatos ka wah heuh meni asa dipengkek wah geuning bujang-bujang ti koro asa dipengkek bujang-bujang wah kahandap monoyot wah heeh Heleh nama ieu geuning ai geus kolot ngawayang teh cu nya kitu wah sing sabar we nah heeh keseueur nu karaos wah geus sepuh nu mawi kuat teh dina wengi ieu cu naon teh wah oh da puguh ngagejak di pangalengan teh asa kagagas kagagas kumaha wah teh ditinggalkeun ku lanceuk nu dipikat cinta Bapak Pangersa almarhum Bapak Haji Ade Kosasi ta eta meni asa nu genjang wah hirup teh nya wah ieu kumpul deuleu para putra putu buyutna buyut ulah ho sarua we anak incu buyut dewe wah samuhun wah teh nyata asa kapengkek hate teh kagagas ujar laras jadi depan kolotna di Giri Harja teh dewek ayeuna mah jadi digentos ku akang kulan laras putra panengah teh jadi putra cikal wah ayeuna mah kulan anak panengah dewek teh cu sumuh biasana mah penengah ayeuna mah jadi anak cikal mun dari teh nya pamaget pangcikana ayeuna mah heeh cikal keun sing lanceuk genep adi genep laras putra penengah dewek teh anak panengah deulejang heeh panengahna wah alah keun ngamuing kucu danya kitu teh atuh di dunya menjajah sumuhun naon anu rek dipikas sombong ada aya nu naon anu rek diaku daya akueun geuning cu ih daya wah harta bana pangkat pangkat kadudukan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah helas eta teh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasanya sumuh wah sumuh katun sabarna sajabina ti uwa tepang jeung anak incu buyut teh ucu laras sareng wargi di Pangalengan antawisna saha sabaraha asli Bapak HM Dadang Supriyatna deuleu eta direktur eta teh deuleu ti BCM Bapak Direktur kulan Berlian Cipta Mandiri berlian cipta mandiri di ieu tempat teh nya eta kumaha Pokana PT Magma Nusantara Star Energy laras anu disesepuhan ku para tokoh laras Bapak Supram Bapak Supra aya Bapak Sanusi Satar Bapak Sanusi Bapak Prengki Bapak Heri Sumuh. Pak Agus Tiamsah adeh Pak Ade Kartimin sareng TEM aya aya ngirim teh ka ua alhamdulillah nuhun ucuk kagagas deui we kaki besan ieu Pangersa almarhum Haji Mulya Bapak Haji Mulya kulan heeh akina cep hari teteh tapi geuning kagenti ayeuna teh ucuk ua teh boga incu geus bisa ngaji jadi kiai haji Kiai Haji kiai juara bahasa di TPI teh nya cuk sumuhun heeh alhamdulillah pun eleh we dewek dakwahna mah deuleu laras kulanda heeh ayeuna mah ti kelas 3 atuh di masjid masih pada urang sumur 40 heuh kitu ta ucuk asa kagagasna teh heueuh kumaha wa
gening silih berganti saling berganti awit aki dewek baheula Abah Juhari almarhum sumohon teraskeun ku Abah Dalang Sunaria almarhum ku Abah Dalang Bapak Lili almarhum pun lanceuk Pak Haji Ade Kosasih almarhum laras sakedeung deui maneh gesep moal lila jang wayahna we naon ari uwa sok ngaletikan lain ngaletikan teh da puguh geus loba nu ngajemput kawas nu ngajurung kadunungan urang uam can boga kursi geus loba nu ngajemput Pak Asep oge cu dah di antarana juragan kolesterol juragan rematik asam urat ngajemput teteh cu tos dijemput teh teuing geura bawa deui ka itu juragan burut tuanya ngajemput eta cu laras pogo daing teh burut goblok sia apa nu burut mah tukang genjreng nyarios cep nganuhunkeun ieu ka Bapak Samad miwas setapna sumohon wa Bapak Dan Rami Bapak Kapolsek ya cu sumohon Bapak Ibu Kepala Desa Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa miwas setapna Bapak RW Bapak RT oge masyarakat Pangalengan sabudeureunana kan tenan upami teu aya pangrojong ti aranjeunna piraku kudu ngawujud di hiburannya jang tuh kan tenan ieu kaduduh ti PT Magma Nusantara Star Energy laras urang syukurkeun ku urang mudah-mudahan eta PT teh cing langkung majeng amin kapetik hasil kala buah nanya cu amin amin yang bulan kacekek leutik koro duh eta si panas basihan tak kitu jang laras gua saya kahiji nama kadua nyaeta mapaksa si siam gitu jang mapaksa si saw sasi anu pinuh ku barokah pinuh ku ampunan cu mun segurangna daek ampun mah pinuh ku pangampura tak kitu jang asa tereh nya ti bulan ka bulan teh ti sauk ka sauk teh asa cikene malam dina aya kabungahan balik deui we kanu tadi jang ngaran-ngaran jelema hirup di alam dunia kabeh oge bakal kena ku mati kan tenang ya cu mohon da moal anu langgeng urang moal aya nu langgeng ku kituna hampura we ulah dina garapan pawayangan teh tebih tina marganing utami sae wa anggang tina marganing utama jauh tina alus sumohon pan tadi oge teu bodo-bodo acan urang mah da gaduh naon-naon urang mah nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabai mah hanteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum sonten-sonten we tamih ngalamun cu amin urang gogonyakan ulah sote jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara persatuan yang kesatuan bangsa di negaranya cu amin amin ya kulan urang Pangalengan di desa ieu tereh pesta demokrasi dulu sumohon pilihan tingkat desa pilihan pilkades teh didoakeun nya cu laras sawe nu geura dalalaptar ti ayeuna kenya sumohon sok sing marareunang kabeh anu menang mah saha we wa cing marareunang kabeh we cing menang ada boa kabeh mah teh ai doa wa mah doa agama cu doa hiji we menang we kabeh nyaeta menang ridho Allah amin ya cu sumohon ai ngaran-ngaran menang ridho Allah mah meureun anu menang moal nepak dada anu eleh lapang dada demokrasi teh sumohon
Salah gitu mua aya nepi ka dendam ngewa jeung sajabana dah kitu meureun setiap-tiap rek nyalonkeun geus siap eleh siap menang siap kalah siap menang wa tak kitu nya cu sumohon wa ciptakeun masyarakat anu kondusif daerah kondusif anu aman wa anu tentrem silih asuh teh lamun aya nu menang tuluy nu eleh teh sumping kadu menang selamat Anda memenangkan pilihan lurah laras saya akan mendukung dari belakang Betul. cek nu eleh itulah demokrasi betul Katawis beragama eta sawuyunan ieu mah lain kanu menang baeud baeud goreng hate anu eleh kabaruang anu menang mu puas nu eleh lain kitu sani lain. anu eleh Demokrasi mah nya cu sumohon wa ulah nimbulkeun baeud. ya kulan wa kulan heuh kakang lain ka dieu kitu jang omah awah nah moal kalau heuh bari ulah mental lagu cu ai mah awah teh atuh aya nu munut ongkoh ye saya aoskeun kayaknya pamunut lagu dulu ieu ti Haji Ujang CMR CMR Haji Ajang CMR teh nih sumohon Kemang Boled mang boleh wa dihaturkeun saurna teh ka manajer Magma sareng para pemuda laras pamuda palek teh wilujeng nonton cenah kitu saur ti Pak Haji Ajang CMR teh Ujang Kemang boleh dulu. hah laras Kemang boleh dulu ditekuk punduk. ti ieu mah ti perorangan ye panitia munut kawih tembang ya wangsit Siliwangi ada saya eta wa dihaturkeun saurna teh dikintunkeun ka Bapak Dan Rami cenah ngreng-ngrenganana sadayana Amin. bisa deui wa oke pamunut lagu wangsit Siliwangi ti rekan-rekan PKKNPI PKK Pangalengan PKKNPI wa dah oh dikintunkeun ka pimpinan Star Energi Pak Agus Pak Nova Pak Budi oke ka warga masyarakat sabudeureunana sumohon oke ka Pak Haji Dadang S Ketua KNPI Kabupaten Bandung sumohon Pak Haji Dadang. hah laras mbak tak kitu ju wa hah palurah Tegaluar padadang ka dieu ka dieu kitu ka dieu biar teh kabar Padadang. oh nuhun ka Padadang padadang oh nuhun nya Tegaluar Pak Haji Yoyo ka dieu Padadan Sundara laras atuh Pak Haji Yoyo ka dieu ka dieu amuing ujang nuhun suping wa Bang Payuna. hah Ngintun rokok ya. Rokok teh Pak. Kawa. ieu titipan deuleu ieu aya udah bisa di CP Sri Mukti Group Allah nyata Pak Haji Yoyo teh ya Bapak Haji Undang Pak Haji Nanang Pak Wawan aduh kararempa sadayana nuhun cuah eta Bapak Dalang Arman Kurnia ka dieu wah Di Selaawi. Bapak Dalang Arman Kurnia aya Selaawi di Sewu. urang Selawe Cisewu sumohon heuh ka dieu ka dieu heuh syukur cu Cing Majeng. anu sok ngalalapor sok kajajang cing maju dina senina Siti Kondangi dari ulah mah geus sakieu ulah mah awakna ge geus oh loba nu ngajemput teh tadi ge geus loba nahnai nya wah geus haroream ulah mah ngawayang teh cu dina duit leutik mah ku mah dicomotan nu 50 we ka luhur oh jang da seueur generasi ayeuna mah anu geus boga turunan pan si Dadan dadankeun atuh Pak Haji Ade Kosasih Deden dedenkeun kabarudakeun we nu Oh, nu 30 makanan malahan incu oge geus bari sangadalang anu mah tos palalinter Adi. hah teu palalinter anu 1.200.000 kasih mayakeun ti Banjaran eta incu dewek deh saha Haji Hari Kiai Haji Hari ngadalang kita ge wa anu Haji Kiai Haji PTK teh gini oh Jantung halus ngajina euy oh saya wa
Semua mawat cetot nih. Yang juara. Anu 1.300.000 medalang dayar we. Cuk Ulah ada puguh ieu teh dina raragami eling hari kemerdekaannya Cuk. sumoh dua. Papan masyarakat Jawa Barat teh Siliwangi teh masyarakat Jawa Barat. Motona teh paneh. Eta keneh barangna mah Siliwangi. Benar. pikir ku sia. Eta teh kaurus alam teh ku cara kitu. Usara ciri puji. Silih puji, silih hormat, puji kodim ala kodim teh, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis, puji nu ti heula ka nu ti heula, nu ti heula ka nu paneuri, nu paneuri ka nu ti heula, nu paneuri ka nu paneuri. Ku Rahman Rahimna, kulas asihna. Sili sengitan. Nah, sia teh Nya nya da kudu kitu orang Suram. Orang Suram. bina-bina teh barang nama eta keneh ngan bahasa nu beda tah sia ulah terkontaminasi ku bahasa. Nah, nanti kepengaruhan kudu bahas. Da gula mah eta keneh ceuk urang Inggris amis teh anu, Kan beda bahasa. ceuk urang Irian anu, ceuk urang mah amis. Eta keneh barang nama. Kan beda sebutan Sugan urang Inggris ngakan gula teh ku ceuli dan teu. teh. Agar ku bibir. Anggar we amis. Bahasa Indonesia manis. Jadi Nya, Benar. heuh ngan basa nu beda-beda. Bahasa wungkul beda. Da ilmiah ti ditu mah. Mode timah dialungkeun ke balong kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung so teh. Cek urang Inggris modal Ceuk urang Inggris mah ting kecemplung ting jewewer. Ya momom. Tapi anger ai timah mah kacai dialungkeun kitu keneh. Eta barangna mah. Barang nama benar. Heubeul. Brai panon poe ti belah wetan. Ceuk urang Sunda teh mah. Tapi da panon poe mah teu nyebut brai. Nyante. Tadi dia cing bisa misahkeun ilmiah bahasa. Oh nya. Tapi kubrai na panon poe ti belah wetan bangsat garong tukang lacur tu iman kabeh kacaangan sugan panon poe teh embung nyaangan bangsat Teu. Benar. Cang. adil we Tukang beca supir angkot kecangan. Bukan kan ustad unggul ente. sugan ustad we wungkul dicaangan ku panon poe teh teu Ayo ojek mah teu. adil deuleu Eta Bukan rahmat. poe poe men. jeung eueuh nunutan deui Teu aya kitu Kang. nu sarujud ka Allah teh deuleu Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus panon poe bumi cai kabeh oge Sakit sia onaman sok nunutan boro-boro make jeung teu digawe teh kendaraan. sujud ka Allah nepi ka kitu tu batur mah tawaf we tawaf Wah poe peuting teh. bumi nawapan panon poe pek Teu ngarasa bosen. teu boseneun Teu ngarasa capek. cicing dina habitatna mesti cara sia cicing teu betah lelempangan teu betah hees nyaring hees Dahar wae. Lapar seubeuh lapar deui. diogo sia mah da Menahan mahnya diogo. ngan mung nyukurkeun wungkul bedana teh pulang. tong boro make jeung kitu tah dengekeun sampeu anu hirupna cicing Aku bahas sampe. Kai. cicing di dinya sampeu mah pelakeun ngarepek sugan lelempangan Tapi ngagedean. cacak eta hirup cicing nah abet manfaat aya beutian Aya beutian. nah aya hirup nu lelempangan pe kawaguna Oh, Sing era ku sampu atuh. era. nah teu era Era ku sampe teh bener. Sampe mere ka manusia. Bener sarong Ka nyari. manusia. Nah, meuli cara nanti itu ka bala-bala dua segini. heuh kitu Tapi ka bala-bala ge nepi kana klincik. Guru bakila. cok kembangkeun dina seni oge bebas berkembang seni mah Bebas kreatif. sabab naon seniman teh dituntut tiada hari tanpa inovasi Betul. tiada hari tanpa kreativitas Kreativitas. peh dekolaborasi jeung naon ai seni Tiada hari cenah saya.
bebas ai bahan pemajuan mah bener ai bahan pemajuan mah ayeuna pan urang geus kolaborasi dalam menilih kana ka tukang mah zaman abah zaman aki dewek baheula encan kolaborasi baheula mah ngawayang teh obor unggal juru tuku listrik obor ngebebela geuning ngajuru sinen dalang panayagan kabeh isuk-isuk teh pan geus nabeut teh liang irungna teh haridung yang irung jeung bujur teh harideung ayeuna kolaborasi jeung lampu modeket bedituna patroma jeung sound system ayeuna jeung sound system teknologi nu canggih baheula mah toa oge ek-ekan toa ge baheula memberi akina ge sok anu teu bisa dirobah mah Quran oh henteu Quran mah kan ai wayang mah sok we kanya asal kapake ku masyarakat ya kumaha sangkan hirup sangkan maju sangkan mararajo tingkatkeun baheula mana zaman abah mah atuh da euy naon Kang angkat ti bumi teh dijemput nage ku roda kadang-kadang ditanggung gamelan teh nu ngajemput teh aya kana ringul nu matak baheula mah dipurekeun gamelan teh sarone dua bonang we bonang goong panerus gampang sakitu padahal ti ditu nama komplit malah mentas gamelan teh ka Sumatera tinggal bonang we tilu di Sumatera mah geuning ditakolan bonang tilu gini kan larasna ge beda geuning kumaha geuning Mata rasna teh. urang Padang mah orang Padang lalai kanyo orang Padang lalai kanyo dedengan aing mah orang Padang lalai kanyo oh gitu bener eueuh ngigana teh meuni eueuh peta ning kitu ning eueuh kreasi karunya apa nya nepi ka Aceh hiji we bonangna teh tuk-tuk di Aceh tinggal hiji hiji oge geus beulah gini mah sorana teh halus bajarkeun teh cenah oh di Sunda mah pan larasna loba wah di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3 ya pelog salendro pelok Jawa pelog jawar tapi Sunda mah pelog pelok salendro sorok pelok pelog pelokna jawar naon deui Madenda Madalungan Madenda Mataram Liwung Dokter. loba tah halu ta eta teh bukti sejarah sejarah yen urang teh nagara baheulana tuh zaman pajajaran bener negara teh boga bahasana boga budayana boga budayana da aya bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun lain hese meureun teu nyari teu geunah didengena oge model cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego pek bahasa Indonesiakeun teu geunah Air netes. aya oge nu ngartikeun pikamekeun ni cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok padahal ini si Nira mah anu pecak murid salira nya laras kulang bebas berkembang bebas seni mah Bener. gitu jeung tibatan aing ngamumule seni deungeun da ayeuna teh hampir-hampiran dilejati ka silih ku Junti benar sok geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean tina dahareun makomo mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket mung Di kabaya we teh mung. heeh di kabaya ayeuna mah ning awewe oge barudak entong boro eta kolot ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor cungcurunganna teh kadeuleu kadeuleu turun tina motor teh bujalna musit musik leung lamun teh sing kayoan mah
Leung mun bos. Hari akang Ya. resep kan gitu. Ih, resep. Teu normal aing teh hayang kanu kitu mah. Teu mun ape ka ieu. Benar. Ngan meureun kawineun lain. Lain. Gitu. Lain. Nyai jodoh mah teu naon. Meureun diwarah wae. Di warah meureun Gitu. sina muslimah. Naon sababna? Da lalaki mah ari jaluku wa munala nisa. Naon hartos saya. Heuh, ai lalaki teh pamimpin teh eta awewe. Yo nanyakeun sama teh nyaho meureun nya. Ada Di mata kudu dek ngaji ge kitu. di kaler mah teu di warah nu kitu. Di kaler teu di warah nu kitu mah tak abdi aneh. Cek aing oge. Kudu loba gawe teh hirup teh. Alhamdulillah. Baheula mah pan keur di ditu mah wah sia pengalaman. Ngan gapleh we jeung gapleh meureun. Ya gitu akang aya barokahna. Bari lempang, bari Gitu. Alhamdulillah saprak di dieu teh. Alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh. Majikan di ganti sebab dia teh. Karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya ah teuing. Naon dimitoskeun dari akang joli Dimitoskeun dibid'ahkeun dikeredeelkeun. ditahayulkeun Dianimismekeun. mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah Heueuh nanaonna. pada ngadeug-deug nih Ya pada muja. di Bajuran kuburan teh kucai make kembang pajarkeun teh kuburan Semar cenah deudeuh teuing Pada mujanya. Ai nu sorangan teh. ta ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna Bisi karunya bisi kapan aku. komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wasi kuning Wasi tulisan ku basa Arab lecir gini ku minyak sengit aduh Para kidagang. abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang Ai para kidagang naon? paragi dagang mah modal jeung jujur Benar kan, benar. dimitoskeun teh Murukan kituna meureun. marukana kituna meureun bisi ieu tanu dimumulena Da eta bisi ninga ka jelema awam lainana. padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang Aya teh kasemaran. heeh Di urang di manusia teh kabeh oge. aya nu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah Kumaha? diinjeum teh teh diinjeum di mandian Di mandian. Unggah bulan mulut. caina dipake mandi ku maranehna nya Nya. Dari num. karunya Komo bulan mulut memperebut. karunya aing waduh menya ayeuna percis ya manuk pinguin der dia jelema padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah Allah. eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah Padahal marte eta. ciri na manusia beungeutna kudu bodas ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate Buruan ate teh gamaran. nu matak Semar mah teh di baju hartina lain teh boga baju Batik opat. ulah di aku segala rupa oge nu matak ieu nama bapak aing teh ieu Ya. Nah, ciga. aing mah hayang gerak kiamat oge kitu teh hayang gerak nempo di neraka kekerbekanana jelema ieu ye Naon we kejog di neraka, naon we kejog. da doraka teh aing atuh Aing ngomong janji Bandung Bapak doraka. sabab Gusti mau dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna Beki doraka, wah kamu jalma kitu mah. Ngomong ka mana karep. Tong di Bandungan, wah, mabuk. Di Bandungan lagi pika keuleun. Oke jeung untung Bapak. kana sungut mun kana baju geuleuh Jadi mah punung kalau tidak itu pembasaan teh. Kamana karep Bapak dorakati anak, Bapak dorakati anak. moal kerupuk kecicing bikeun ka anak maneh kitu Usaha. Dagang. Usaha teh. Anu milu usaha teh mending ngagebog tukang kerupuk. Nu usaha teh. tukang kerupuk moloto teh ka aing padahal eta teh nu usaha sarua we jeung aing nya euy Sarua. didoakeun jeung payu euy Amin.
Bukan kerupuk kanaman teu make sosis teh. Rancatan. Naon teh? Sora naon Akang? Sora salap. Anu dangdang teh jam 10 keneh. Kacing cetek di sana. Sada sora bango. Tak kitu nu matak teh geuning lebah dieu. Heeh. Urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah. Eta pageuhan beragama teh. Lamun teu kitu rek kumaha tuh? Karunya ieu mangadon aki-aki we. Anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah. Bener. Karunya aki-aki geura jeung napasna rek beak deui. Nak kumaha ari aki-aki. Aya adan geuning karunya. Aduh, aya leuwihna ning adan teh. Mun urang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas meureun je euy. napas ponok meureun. La ilaha illallah. Allah. Mun urang mah kubudak ora atunya wah khawatir. Bala wargi subuh ning karunya Ngagugahkeun budak. gerah-gugah pala wargi gerak kapala syar koho meureun Kacai kira abdas kuramas. gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae. Jam dingdingna aya nu maok. Aing ngareret urang eueuh nya teh. Barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh. Ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok. Aya dipaok teh ku incuna deui. Teh sadar bari dibere rokok ti beurang sebungkus. Komo basa eta mah aki-aki Naon Kang? Aki-aki. rek pada neungeulan deuleu sakampung. Nah maok naon aya Kang? Lain mau atuh dengekeun heula. Mana mah kene tengeulan itu. Yo mau ke situ teh. Oh bisi barang paok. Meureun geus salat asar teh meureun tunuh. Oh tunuh. Duh geus sare. Ai eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. Angkep beureun. Jojet rek we kana pangeras suara adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30. Atuh pugu we nu paruasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge. Da ieu mah keur latihan. Panya ya ada latihan ya. Aduh ampun. Mendingan gaera teh. Heeh. Aduh ampun karunya nek euy. Nah, tekang batir aki-aki. Pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan. Matak ai panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig. Trauma meureun. Trauma. Ai di imah sorangan gini euy. Oh, ada geus maot didinya meureun. Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh. Sendiri mun dina lagu eta. Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo asep show. Asep show teteh geus ana asep show buka. Ngeusan asep show adan teu dibuka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu beunang digedean. Teu menang di gedean ini. Jeung gegerjedan. Eta keur jeung hareupan meja kitu teh ngadep bari lalajo TV, ngadaguan jam genep jok kerelak ke hees. Lain beuki hees tah si akinya. Eta bobalak tunuh aya wae. Ai eling-eling adan keur tungtungna. Kumaha teh teh? La ilaha illallah. Korejat teh bener teh. Joko kocok we.
nyokot cai Allahumma lakayumtu gitu teh nih barang rekrut diinum dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan sholat subuh aing teh buka henteu sahur henteu tapi kuat puasa mah kuat nepi ka jam 11 maot we ka tina mah salatri alah karunya aing watir kaki-kaki mun aya keneh dibere nu karunya mah tukang bandrek deui nah make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beungar tukang bandrek jeung akang dek dipaehan ku ieu ku masinis nah wake dipaehan masinis supir kereta api naon dosana apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning klub jauh klub sampe nya benar meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul tinggal gegedohna jauh gugulutukan ini aya opat siki klub sampe we suuk ke opat balik aya imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang bebaresi heula ai dielapna teh ku lawon beureum ya pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh supaya garis urut lap ya meureun ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api Allah kumaha nolol tina jendela aya naon ieu Mang eta tukang bandrek kajawabna kantung ieu we sampe dua deui kulub jauh we opat setan masinis amak kajeleng teh mah wah turun mau panunggu berongbong tukang bandrek lompat memberi wah diudag-udag teh mah barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem balik ka itu malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we kan pondok umur tapi ka pondok umurna dari masinis loba dongeng-dongeng nu kana ditu mah deuleuh akang cing orehan dengnya ayeuna mah orai-orai ge di aralaan ieu di alaan akang padahal teu kudu hese ngalah orai mah mawa kerupuk we dua blek nu di kamanakeun akang kumaha pangi we jeung liangna tundaan kerupuk teh kitu sapoe jeput ge leuleus tah hah oraina lain oraina aing teu dahar nunuan orai nawan Ampun ya. wah saya datutkan sana pika ieu kaula Gatot gatot naon Gatot naon Gatot kajeleng mun teu salah ieu anak si Semar ieu geuning uninga alah sumpah kapihatur Raden Gusti Prabu teu sudi aing disemaku anak kunyuk aing maksana kan bejakeun kadunungan sia anu ngaran Gatot Kaca urang patutunggalan tuluikeun kitu nu baheula aing nyaho meureun mane oge 1000 kali paeh sapoe aing 1000 kali hirup Ya dang. sami atuh sareng abdi teh ajian teh salira mah 1000 kali paeh sapoe 1000 kali hirup ya tapi abdi mah 1000 kali paeh 1000 kali tilu moal kilo maksudnya 1000 tilu lah datan nerat tangga demam tuli datan nerat tangga demam yang pakulingan gembira Kang Prapta tenangkeun.
tenang ieu ge. Dari itu nama ngumpahan. Lain euy, nyaan. Naon dah. Karasa sia dibanding lain. Memang Kang, langkung ti payun mah semah kabeh hatur teh sudi aing dari mana? Wah, Ieu teh pancen ti Batara. Pikeun bayahan aing. Leureuh. beres sodoy ah. Kunaon atuh salira teh beut ngalibatkeun nagara. Anu temahna kapan dugi ka ansur lebur papan kartulis. Nak bade ngeureuyeuh. Memang kapuguh salira nu dik dialana. Ayeuna mah rupina moal aya hampura, baheula aya hampura. Wah, Lah, palang siang Buat teh aya Rajapati kan. Rajapati tapi gede nama gede itu tuh gede nama. Wah, dan Tapi dedeg ka dieu. kan di tulang, bukan tulang. Oleh tulang dudungan dewek mah lah. Dundungan bukan tulang. Ai itu kamu. Tiba heula sia teu bosan mamawa dukun. Kasaha teh ngomong teh? Kasia Membawa kurang aja Bos kebae. Juara ku aing geura. Ulah. Beda teh. Gas. Nah, nafsu, Kumaha kan? Ulah. nafsu teh pepes. Tinggal ieu ke digisi ku aing mah. Baru kan aing. Gas kebae. Kumaha? Ulah kana hate atuh kebae. Tong dihalagan ka tuman. Ai teh berukus eta kudu Tuman agan. Tuman gan. Tuh, udah siapa tuh menang dicarek tuh. Beunang dicari kirupna. Liur. Kana picilakeun teh. Ampuna mun teh ditewak teh ingeun teh. Geus kitu. Weh, gini si cadok. Nah, sia teh ngaranna jelema teh mun rupa-rupa teh sia. Aing disebut si cadok sia depok. Elah, Sageudahna we. ampun. Naon sia datang ka dieu? Pokokna mah siling nek taluk atau warek kumaha. Aing mah da moal taluk sia. Hah? Aya kitu? asa ulah kasinggung mah. Urang patutunggalan we. So, mending gelut atau mending silihina? itu yang menikah nu enteng teh Silihina kumaha? Silihina silih ledek kalau nu ambak eta eleh. enteng teh mematikan Enteng mematikan. Enteng Nu ambak eleh. eleh gitu anu Jadi sia dor. Aing hayangnya parah teh salah dek aing heula, dek maneh heula. Suten. Hom pimpah kali ya, hom pimpah. eleh itu lah Aing heula berarti, masa aing eleh. Lai poho deui eta hom pimpah itu. Sok sia mimitian, sok. Alah, sing parah sing kanyerieun ya si cacing. Sia teh teu beda ti cacing koot. Si cangkilung, si dekok, si goreng patut, si hese nyatu, si cacing sia teh si bau kelek, cacing yang waduk si gede waduk. Aing ge nyaho ka hakanan sia nepi ka kitu teh waduk. waduk cacingan waduk teh karesep Sia teh sabenerna mah teu boga kolor. Kolor oge meunang maok. Hiji-hijieun oge. Sia teh sabenerna mah keur diudag-udag di lemak deuleu sapangalengan. Sabab sia teh maok engkol dua. Tina truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok. Awina-wina teuing wah kuatan euy. cacang parah Kuatan euy. Menyakeun si teu boga acara gitu. Si teu boga acara. Terus aya kene. Si geus teu payu. tapi kata hare-hare gitu Kaelehkeun ku anak sia teh. Iya. Aya anak sia payu. Acara ge ngarebutan ti anak sia. Di sidadan aya nya. Teu
gablek kakenyos. Lain. Di lobang nganggur aja nama gitu. Harga sia teh dileleh keneh ku dalang diajar. Itu teh sia jadi dalang calung teh. Rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna. Ah kuat euy. Geus. Ya ho maneh inung maneh. Ya ho goblok da inung aing. Tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa. Jalan teh. Tapi sia teh tina bool. Lebih beri. Di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung. Lebih parah. Inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain. Tapi si lain teh tina hileud peuteui. Ngahina inung aing ambak eleh tubuh. Aduh Gusti pajar inung aing hileud peuteui tuh. Beri. Parah Gusti tu agung galah. Sekaing oge nya. Gusti ngahina pajar inung abdi hileud peuteui. Padahal hidung aing mah hileud orok juga. Sia, tapi dah. Tegerakeun kategan paeh maneh gatul kada. Ya, tegang pati ilang dunya sawarga kunawi ayu. Apatan patah perlecang bulan 14 tegel temanuk Balumbang Timur Jalan Gede Senapuan. Woi! Rasa hebat. Kakang Sutija, goblok. Nyebut ngaran aing keur ngora. Tuh. Raja aing deh. Iya. Aya leuwih na ti baheula teungelan teh lumayan. Aya masih etik mah. Hai. Karasa. Hai. Woi. Ayo. Awan, sahabat abdi. Naon nyambat naon Icing atuh. sia. Woi. Agin. Naon? Nyungkeun duit. Kan ngaganggu we si eta mah. Woi. Agin. Woi. Ah. Oh. Ayamnya. Agin. Mana? Dek pipil wajah. Agin. Muni pikah nguluhun si goblok. Puludak teleponukna karayung. Sugan teu mau mundur deui. Gatot kaca. Anda mah. Cing tong ditandung ya lah. Ayangnya. Ya. Tuh. Aya eta tekang dudungan teh. Benang Kang. Babuk sekali deui. Hudang sia. Babuk. Mina teuy. Gan. Di kumaha teh? Penting we.
mau dibanting abdi keur ngorakin ya Masa banting naon? bahasa banting bancet Dileget deui. anu dibanting bancet tapi nu bareuh leungeun Lengan ha anu dibanting bancet anu bareuh leungeun margi bancetna cicing dina batu pangintan. Aya we penjawab bener teh eta mah. sangga teuing euy mungkadegan naon sehingga ketika punggur kitu teh ilmu teh Sekedap lagi ngorejat. sakedap lagi ngoreja teh kena kana taneuh hirup sia teh mah Kop antol eta mah. di kop anta gan antap lan antap jejak iya singa main tadi leuwih hati kitu we Waduh, kan sing leuwih peuheur ge lah lain sadarnya. nya lain sadar Eta nu peueur. Kalakan negeri. neugdreug jelema Wah, nya kurang batu. kan naon tamihan teh eta tengeulan Oh, tamihan di tanaga teh sakedik nya sinarana kejar cenah urang. bakating kupika geuleuheun tamihan pandangan aku teh ucing wawakeun ka maneh wagan heula raosan Da bae leh ngomong sih eta mah. wa kunaon riret agan mereka kesempatan ka manehna keur narik napasna ngan di lebah dieu wa naon nun agak naon ngaleos heula biuk kan biuk antau kotor di dieu ya Eta mau jauh jeung dudungan teh. wa kula kumaha nun tiba heula oge da moal eleh moal meunang ieu teh kayaan gelut muregil sedengkeun kudu disetorkeun teh layona antara pikawartoskeun maot saha teh eta kakang nalakasura ai kitu ieu teh setiap antara kana taneupan hirup deui kungsi baheula di parangongan laras tapi lila-lilana mah geuningan aya rinyuh mawa taneuh ka luhur ragrag hirup deui sanajan ayeuna di kumaha digantung dina tangka kai tetep bakal kena taneuh ba ieu ngatu kanya Pak jangakeun kawasugan wa merek kamandan wa sasireun sabejereun wa Cing kumaha tah. ngatu kanya wa tulungan wa Akang mau nyebut uwa tuh. kasah sia teh nyebut wa teh Menang. kawawani Menang. sumuhun di saluhureun ieu urang teh aya atmosfer heuh di dieu oge atuh pangalengan oge atmosfer mah Naon? dua poe geuningan sok nyupiran supir tamajan Atmosfer ieu mah. atmosfer oh atmosfer para dieu eta manaskeun cai termos tama atmosfer teh nyaeta angin bumi ieu tah saluhureun eta aya hampa udara luar angkasa ieu tah dina hirupna deui oge moal bisa ngareng paeh deui margi di eta tempat mah teu aya oksigen teu aya gravitasi nya eueuh da ti Cirebon bijina ge naon gravitasi perginya mah tarasi teh mah Tarasi sama atuh. Jauh-jauh. oh lain eta kanyaho Semar nepi ka kainya Wah, nya ada tah kolot. Apa atmosfer? sugan teh kanyaho teh melak sampoe wungku geuning nyaho atmosfer segala nyaho gravitasi Wah, kolot mah tuh. nyaho hampa udara ai ceuk maneh hampa udara naon pare geuning di mana teh taya eusia teh hampa apa teman siap pelgum ari hapa mah di mana urang aya kahayang geuning teh dahar teu nginum tapak Apa? ai tapak mah teh di mana urang geuning jeblok aya tapak urang nya teh Apa? tapak goblok sia ai tapak mau urut atuh
eta oge urut si ayah ai urut mepa dangukeun di mana urang boga rezeki jangan kudu dek ngurut yang ngirit eta mah ngirit teke ai ngirit mah di mana bapak rek init Pak abdi ngirit ngiring ngingeus nasib teh batur keur bingung deh ya mah digalakan kulunungan gitu kan dengerin aitan terojoli geus selek ulah ditu teh si burung kitu we sia mangga heureyan supaya ulah stres ulah tiris teuing atuh Pak jadi kaula teh kudu kedah nobros heula eta atmosfer jadi alungkeun we ka hampa udara moal aya oksigen tadi dinya bakal kakalayangan moal murah ka bumi da kahalangan ku atmosfer dina asup lagi ka dieu kaburu kabanting ku atmosfer ngacleng deui kagantung sama cu geus kabayangkeun ieu aki-aki geus ulin ka itu wah poting geus paingan pepotonganna teh apa pepotongan bapak di ditu luhur saha nini anteh oh bisa jadi itu teh di atmosfer teh heeh masih cara sia pepotongan lain ini anteh naon nini muntaber siapa aduh teke kali deh nuhun wa kaharti ku gaula eungeuh di dieu mangga tapi dina nobrosna atmosfer teh agan kedah ngangge kakuatan pancabraja kedah cepet margi kabanting ku eta atmosfer cilaka siap wa ulujang perbios Pak nyaho ti mana teh kurang pangalaman moal kawatakan ku sia mah kudu sakola heula sekolah jauh nyaho di naon siapa ucu baca getara hirup kurung batok teh euy mentak itu tak bukan nyaho dadalang baheula mah bejana teh cenah digantung nya teh di awang-awang banyak atuh ti beubeut keneh meureun aja ngahitkeun anak kana meureun eta teh ka itu luar atmosfer meureun nya modal sia woi amat praja musti praja kapal matan dan tawe sesa sabta purungu bajiring tapak nela tolong woi iya woi woi Raden Gatot Kaca ngangge kekuatan anu luar biasa malahan sadayana ge araraneh mancatna Gatot Kaca istuning teu katingali dahsyat itu dahsyat pisan teh mah dahsyat pisan gua dunungan ngejius ka luhur ngangge kekuatan Braja Musti seuneun kawas jet ngebul we hasil itu Putra Batara Kresna aya dina hampa udara nu teu aya gravitasi iya ge kakalayangan di hampa udara masing pate tua kada cing salamet agan cing salamet alhamdulillah mangka ningkeun nepi ka itu mah mau bisa ngarenghap dulu
Muga-muga we tiasa mulih deui. Amin. Tah ieu anu dipi ka Melang kieu titip bisa balik deui. Oh jadi kayak gitu akang. Aduh, palang siang lu. Palang siang naon ya akang. Anjir. Aduh. Selamat agahan. Selamat wa. Aduh. Ji, selamat Ji. Selamat kakak pola bagja. Tugas tadi Gusti Batara eta mah euy. Sumuhun ti Ramana. Yen tetep syuti jate heuh Prabu Nalaka Suraboma kudu paeh. Laras hukum kitu. Dua teu boga anak manaot duanana. Sumuhun Gusti Batara. Tapi disagedengeun ti eta teh cermin ya eta dina ngajalankeun hukum adil teh yen kudu kitu. Sanajan bari jeung anak ari salah mah. Tetep kudu menang tuntutan heuh. Bener. Da loba ieu masalah anak dipiningan. Dipindingan dibela. Dibelaan. Sarua we jeung ngarojong kana kajahatan. Bener. Atuh budakna teh kalah gede hulu. Nyeta kitu. Jang. Bulan. Alhamdulillah salamet euy. Pejahna Nalaka Suraboma Sumuhun. sasat aya di luar angkasa manehna ayeuna. Laras kan. Tatu ku hal sakitu hapunten tina sagoro pihak kalepatan. Dirgahayu negara Indonesia. Atuh dirgahayu oge PT Magma Nusantara Star Energy. Sumuhun. Ya. Nu nongton nu ditongton sadayana we sakali salamet tetep salamet. Hapunten sakali di tina pihak kalepatan ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik Simarasari tutup lawang sigotaka.